Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ngabagikeun paneuteupeuna ka pribumi terus kedalisan. Nya tos kitu we dikeresakeun aku nu maha kawasa panginten ki ambu. Abdi aya pangaresa ti mantena tiasa ngungkulan Ki Bujul Hawuk sareng Siluman Sanca Sulageni. Harapan mudah-mudahan we Ki Bujul Hawuk janten sadar tina lampahna anu salah. Babalik pikir muda tos mau tiasa naon-naon ayeuna mah. Sanes bae panon anu teu ningali tapi kakuatan sareng elmuna oge ilang musnah. Wah, jeung lemang anu janghatan ngitu mah nya meujeuhna we nirimakeun kangna ngakibatna. Ngitung-ngitung hukuman ngeta malah jang di ngeceuk ngolot mah wang-wangles kanu neleungeus. Mantapkeun we sing nangang raksaku nulang beheungna. Nganu jenglas mah ngeungeus moal ngaya deui kobran. Sabab nganu jadi bingbit rurujit ngindung rurusuhna oge ngeungeus henteu bisa neon-neon gitu. Puas ngejeng sungka lah kana ngatenang oge keur anteng mah Kang Jangri. Ari akang mah sabenerna aya rasa karunya mah teh. Sabab Ki Bujul Hawuk jadi jalma anu cacat teu bisa ningali. Tapi keur akang harita memang aya non taya dipilihan. Sabab mun akang teu ngalakukeun tindakan ngabocoskeun panonna, akang anu bakal tutung direrab ku seuneu anu dibekahkeun ku Ki Bujul Hawuk. Memang lawan anu berat oge Ki Bujul Hawuk teh. Komo Siluman Sanca Sulageni mah. Ngenya bener gitu Kang Jangri. Nguntung we ngaya Kang Jangri. Ngamun ngukur lanteng nganu langwanan mah. Wah, bingsangan teh nganu ngalayang jingwana Kang Jangri. Jangdi menting nama Ki Harjaan ngejeng Ambu Ngomas. Ngeungeus lah nenang ayeuna mah. Bingsa ngiriung deui ngejeng anu jadi nganak. Sumuhun kitu Aden, ambu teh asa kagunturan madu kalagalagan menyan bodas paripawesna. Bungah bagja anu taya wates wangeunna. Ku ayana pun anak salamet tina cengkramana Ki Bujul Hawuk. Anjing mantena we nu maha kawasa anu tiasa ngabales kana kasihan ti salir Aden duaan. Lain kitu bapana. Laras kitu Aden Agus. Upabi teu kaabotan basarira duaan teh ulah waka angkat. Bapak teh hoyong gayakeun syukuran ieu teh. Syukuran wereh pun anak salamet teu janten korban sebak Jawa gitu. Janten dan Agus sareng dan Anteng diharapkeun tiasa ngiring ngariung dina eta acara syukuran kitu Den Agus. Rupina abdi moal tiasa ngiringan Ki. Sakumaha anu tos kadugikeun abdi duaan teh bade taras ngabujeng ka Banjarwulung Ki. Nyatana bade nepangan Mbah Bulu Wajah anu kagungan kembang pancawarna. Abdi teh hoyong ngalonongan pun bojo anu teu damang ilang emutan Ki. Teu apaleun ka kulawarga, pon kitu deui ka dirina. Janten punten we ye upami henteu tiasa ngiring ngariung dina eta acara Ki. Duh punten ambu kumaha wantun ieu teh Dan Agus. Nah kumaha wantun kumaha kitu maksud ambu teh? Sumuhun tadi sateu acana monok pun anak teh nyareos ka emak. Saurna Den Agus si jari sakti ulah waka angkat. Margi aya nu bade didugikeun sumuhun tiasa ngobrol paduduan opat panon.
duka bade naon eta pun anak teh Aden amu ge henteu terang naon maksudna eta si nyai teh kitu. Si Jari Sakti ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Ningali si Jari Sakti ngahulang harita si Banteng Wulung jadi penasaran. Saterusna si Banteng Wulung harita nyarita ditujukeun ka Ambu Omas. Nang hamake ngejeng aya ngobrolan duaan ngejeng Kang Jangri. Nah ngarek ngobrolkeun neon gitu Ambu Omas. Jang dinerus manasaran ka anteng nangoge. Nyeta cerita anu ku ngamu biar di ngomongkeun gitu. Nu mawi henteu ngajelaskeun geunaan naon bade diobrolkeun teh Den Anteng. Mun gitu we ulah baka angkat cenah. Abdi monokula sakedap capek. Aya nu kedah diobrolkeun ka Den Agus si Jari Sakti saurna teh mohon kitu samoda amu isin ya teh Den Agus. Sawios teu kedah isin sagarupi atuh amu. Keun we ku abdi diantosan. Urang bade leuleheun awe teh Akang ge penasaran ieu teh naon anu rek ditepikeun ku Nyi Eswit ka akang teh. Wah. Ngaringanting mah ngumaha Kang Jangri we ngeta mah. Ngarek neruskeun lampahan ngayeuna hangyu. Ngarek dangguan heula teh neon-neon. Mukon nangekeun nganteng mah moal ngarek mangwa ngarep soranganan Ngari sugan teh Nyi Eswit teh ngarek ajakan ngobrolan pangduduaan ngejeng nganteng. Ngenyada ngeta Nyi Eswit teh memang nulis Ambu Omas. Mohonnya geulis atuh Den Anteng da awewe. Sok aya-aya wae Den Anteng mah. Pun anak teh mung hiji-hijina Den Agus. Nyata da ti Sabang Prak gadusi Nyai ge ambu teh tos henteu ngandag deui. Tos kitu we dikersakeun anak panginten. Nu mawi pun anak bade jantenkeun korban teh asa tungkep bumi alam teh. Mohon asa kiamat ambu mah. Bener henteu bapakna lin malohok wae. Leres kitu Den Agus. Dasya caca da tepak sareng saira duaan babet. Teka bayak ti bebeh lah. Bakal aya nu tiasa gugulan di bujul hawuk sareng siluman sancatea gitu. Sebuhna tos sanes saurang dua urang jago-jago anu nyobian ngalawan Ki Bujul Hawuk teh. Lamun kalaka janten korban. Teu aya lawan anu diberi ampun ku Ki Bujul Hawuk mah. Kejem jelema teh telenggeus tindakanana Den Agus. Memang kitu ulas watakna Ki Bujul Hawuk maki. Kitu nate lantaran rasa maneh boga angkeuhan masagi ku pangarti punjul ku ilmu. Antukna pangawisa dipake nandasa ka sasama. Ngalap kakuatan ka siluman atuh puguh we janten mangrupa non teh mangprung sakarep ingsun. Nuju patelak sareng abdi ge karepna mah memang hayang binasa ki. Mung dikersakeun we abdi tiasa ngungkulan ajen pangartina. Wah. Anteng henteu barengan ngejeng Kang Jangri mah masih nangoge bakal jadi kobran. Nyaeta kobran kekejeman Ki Bujul Hawukan. Mangnehna boga ngelmu ngejeng Kang kuatan nganu hebrat. Ngecek Kang Jangri ngoge tina sungutna teh bingsa kaluar keungseungna. Nerus sapasang leungna bingsa mangjangan. Nerus ngabeunglik ngawak anu jadi nglangwan. Anu mantrak lamunan anteng nganu lawanan mah bangka bingungan masih nangoge. Anu mantrak nyukur pisang Ki Bujul Hawukan bingsa dingungkulan ku Kang Jangri teh. Ngeus moal ngaya di kobran ngayeuna mah ngambu. Laras kitu Den Anteng warga-warga anu aya di Pilemuran oge tenang ayeuna mah. Kahirupan aya dina kating triman moal aya digangguan. Anu matak nyang salakeun ka para warga. Ku ayana kitu saira Aden duaan engke upami teh mah nyase.
ulah hilap sumping anjang sono ka dieu urang manjangkeun tali wawargian we Den Agus kitu ari kahoyong ambu mah nya nuhun we kana pangangkeunna ambu memang sakedahna ari manjangkeun kawargian mah dari seueur wargi sareng baraya mah angkat ka mana bae oge malugikeun ka sesah ku tuangeun laras teh Ki Harja subuh wadana gitu Den Agus saur sepuh bah dulur 1000 baraya salaksa basi kene kirang ari musuh mah sanaos bung hiji teu padak tingtrim kana hati atuh sagedengin si eta mugi garwa Den Agus sing ganda bang pulih deui saperti bihari Den amin amin disalanggan ku pinarangan kasalamatan salamina loba deui obrolan anu sejena waktu Nyi Eswit hudang tina sarena harita terus mani heula geus kitu terus ngobrol jeung si Jari Sakti di tempat anu sok dipake Niis di lebah buruan imah anu loba tatangkalan rupa-rupaning kembang si Jari Sakti anu harita leuwih ti heula muka obrolan kumaha aya naon urang diobrolkeun ku Eswit ka akang teh kieu Kang Agus nanging punten abdi tos kumawantun hoyong paguneman sareng saira duaan ari henteu didugikeun ka abdina oge tangtos moal tenang ieu teh Kang ya nu matak cek akang ge sok jelaskeun we ayeuna mah henteu kudu asa-asa sabab akang ge panasaran ieu teh naon anu bakal dicaritakeun ku Eswit mugi ulah janten bendu nya sok balakakeun janten kieu Kang Agus waktu abdi dibawa secara paksa ku Darwita bade dijadikeun korban sewa nyawa oh sewa nyawa abdi janji dina ati Kang upami teh mah abdi dugikeun ka aya anu nulungan eta anu nulungan abdi teh pamaget eta nulungan ka abdi teh naon sok tuh asa-asa atuh baris dijadikeun salaki abdi bakal bakti gumati ngabdikeun diri Kang karasan anu nulungan abdi teh Kang Agus si Jari Sakti janten abdi kedah ngalaksanakeun eta janji Kang Nyi Eswit tungkul sagedeung terus sengkat netep ka si Jari Sakti anu diteuteup imut dina sikapna anu tenang si Jari Sakti terus kedalisan oh janten eta anu rek dicaritakeun ku Eswit teh akang ngarti kana naon anu bieu ditepikeun ku Eswit tapi akang rek kumaha bisa narima kana eta kaayaan Eswit sabab akang pan geus ngalaki rabi akang geus boga batur hirup nyata ani kanti abdi terang Kang Agus terus ganggungan garwa abdi henteu sawios di dua oge Kang abdi karesa moal bae mungpang upami kedah janten anu kadua dari pamaget mah apan menang Kang tiasa kagungan dua garwa memang bener eta caritaan Eswit teh lalaki memang menang tapi akang teu bisa miduha hati Eswit sabab ari keur akang pribadi mah rasa teh tunggal jadi rasa akang jeung ani kanti kitu dirasa Eswit jeung ani kanti ge moal beda mun meunang ka nyeri teh bakal nyeri ibarat daun seureuh dibulak-balik beda rupana anda digegel sarua rasana dalah sanajan akang ge sarua mun pamajikan midua hate tangtu we akang ge bakal nyeri hate Eswit wanoja anu geulis rupa tur masih kene lancang
menurut ke nafsu mah akang narugi namun ngalaki rabi jeung eswit bisa wae akang ngabohong ka Anikanti puguh ekol mah taya usumna tapi ati sanubari akang moal bisa dibohongan jadi hampura mun akang teu bisa nyumpunan kana naon anu jelaskeun sarta diharapkeun ku eswit ti diri akang ka diri akang. Si Jari Sakti negerakeun sikap jeung pamadeganana. Puguh mun seug lain si Jari Sakti lalakina mah pirakun teu ngarasa suka jeung Bagja. Aya wanoja anu masih keneh parawan miharep dipihukum rela sanajan di dua. Sasatrek pasrah diri bakti gumati. Tapi si Jari Sakti lain lalaki anu lempeuh yuni, anu babarika tarik kabandang rasaku kacinta anu teu sapuk jeung sikap pamadegan pribadina. Tulung tinulungan kasasama lain rek miharap imbalan meredih pamrih. Nu dilakukeun ku dirina estu sepi ing pamrih rame ing gawe. Nyi Eswit nyarita di lalaunan. Janten kumaha abtu abdi pantos janji ka diri akang. Nah teu tiasa atanapi teu kenging kitu abdi mika cinta ka Kang Agus. Ngeunaan rasa cinta Eswit ka akang mah eta hak pribadi Eswit. Ngan akang teu bisa narima sarta nyumpunan harapan Eswit. Ngan cek akang mah teu kudu ngarasa dosa peda geus janji ka diri Eswit. Da puguh kieu kanyatanana. Eta kacinta teh urang ganti we ku rasa kanyaa. Ku akang Eswit di aku adi. Wajar mun anu jadi lancek mikanyaah ka adina. Kitu deui sabalikna Ewit masih keneh panjang lengkah didoakeun ku akang. Sing panggih jeung jodoh anu luyu jeung pangharepan. Mending keneh jadi baraya we cek akang mah Eswit. Atuh Eswit sakulah warga teu kudu ngarasa kautangan budi ku akang. Sabab tulung tinulungan kasasama keur akang mah eta geus jadi pancen jeung kawajiban dina anggoning hirup kumbuh di pawenangan Eswit. Sikap jeung caritan si Jari Sakti anu seperti kitu puguh we keur Nyi Eswit mah jadi namahan rasa hormat jeung simpati kana ajen kapribadian si Jari Sakti. Dina kaayaan paroman anu marah mai harita Nyi Eswit imut bayi neuteup ka si Jari Sakti terus nyarita di lalaunan. Abdi ngaros Bagja Kang. Tiasa ditepangkeun sareng Kang Agus si Jari Sakti. Anu sanes bae masagi ku pangarti nanging estu luhung budi henteu seueur pamaget anu kagungan sikap sareng pamadegan sapertos salira Kang. Abdi ngartos kana rupi anu jadi anu tadi saurkeun ku Kang Agus. Nuhun we abdi sakulah wargi tos diangkeun janten wargi Kang. Abdi dedel doa mugi teu Anikanti sing ngadamang deui Kang. Kitu diantarana paguneman antara si Jari Sakti jeung Nyi Eswit dina waktu harita. Geus ngarasa cukup aya di imahna Ki Harja harita si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung terus pamitan. Pikeun neruskeun lampahna nyatana ka Banjarwulung. Caturkeun harita di kampung kahuripan. Saraswati jeung Mbah Madun masih keneh bingung mikiran kayan si Rawing anu masih keneh can hudang tina sarena padahal wanci geus beurang. Kumaha atuh ieu teh Bah? Urang rek kumaha tiasa ka dusun Panembong upami Kang Rawing masih keneh kitu kaayanana. Beuteut acan hudang keneh bae geuningan Bah. Padahal urang teh micen salasa bisi aya anu ka dieu Bah. Semua lawa ge bingung ge wae. Jadiaban ku Nyi Mas oge tos nyobian digugageun tuang neraka teh. Tapi tetep we ngagoplek ti bra. Urang ngajakan jang mudia we atuh sina ngagandong tuang neraka.
muhun pikeun angkat ka dusun Pandemo ieu Mas. Bilih kabujeng aya di anu ka dieu. Puguh eta nu disampangkeun ku abdi ge bah. Upami aya nu ka dieu deui kawas handaya si gentir si gentir wasi. Rek kumaha urang jeung hareupanana bah. Ari kujang buji digandong beca sapiraku deui da lumayan jauh apan ka dusun Panembong teh bah. Sumuhun memang teubeung ieu Mas. Nya pilih genti we sareng Jang Atang. Ari kuduaan moal capek teuing ieu Mas. Atau teu Jang Atang, Jang Nanar sugan kersaeun gitu. Upeu Jang Nanar teu kersaeun Jang Dudung sugan gitu. Ari mila miwarang Jang Yayan mah bisi ti juralik Jang Yayan ada leutik teuing ngol. Ari kuduaan mah moal capek teuing kitu nya Mas. Telas di Nur sirna ngiring. Ngagendosan ieu Mas ngais si Mas Rasanti gitu. Anu jelas urang kedah enggal ngantunkeun ieu lamun di Mas bilih aya nu kabujang sumping deui ka dieu. Baseuh keneh harita bibir Bah Madun. Malah Saraswati ge geus rek ngab nyarita. Jadi terus karageeteun waktu di luar di lebah buruan imah aya nu susumbar ditujukeun ka Sirawing. Anu harita datang boga karep rek binasa ka Sirawing teh kawilang jago anu kungsi tarung jeung Sirawing waktu keur Sirawing disemberakeun teh. Tayalian tiki bontang si Gobang Rompang. Kawilang jago kolot anu boga ngaran di dunya kajawaraan. Nganti sabang perak eleh jajaten ku Sirawing manehna terus numpi diri beuseuh ngalatih diri pikeun ngaronjatkeun kamampuan ilmu silatna. Rawing keluar sia lain dewek Ki Bontang si Gobang Rompang ayeuna datang pikeun balitungan jeung si lain Rawing. Sababaraha taun katukang dewek memang eleh jajaten ku si lain. Tapi ayeuna mah si lain nu bakal ngajampanna jadi pugang si Rawing. Hasok keluar si Rawing. Dipolaran saku dewek Rawing. Saraswati jeung Bah Madun silih teuteub. Tacan ge arindit naon anu disalampangkeun teh teteh lah beut jadi kanyataan. Kabuktian kaburu aya nu datang. Tapi Saraswati nyoba nenangkeun hatena. Neuteub ka Bah Madun terus carita. Keun we abdi nu kaluar bah. Leuwih hade abdi anu ngaluji wajing eta jalma. Anu rek binasa ka Kang Rawing. Jeung tibatan abdi kudu nyaksian anu jadi salaki ditandasa ku eta jalma. Taya payana mun nepikeun ka ajal binasa oge bah. Waduh. Wah, dieu Nyi Mas. Sawios abah we atuh nu kaluar mah Nyi Mas. Da wajar abah ge upami bela pati kanu janten dunungan. Abah henteu miharap upami sairah Nyi Mas kedah janten korban mah Nyi Mas. Ulah bah keun bae abdi nu hareupanana bah. Saraswati geus rek ngalengkah muru kaluar harita jadi ngarandeg lengkahna. Waktu ti jero kamar kadenge sora Sirawing anu nyarita. Raswati, keun wae akang anu kaluar Raswati. Awanan akang anu dititah kaluarna oge pan lain Raswati apanan. Hasok bantuan awing kaluar Bah Madun. Rek sare bari lempang we lah. Apanan bisa ai peureuh bari lempang oge. Apanan bisa bari peureuh nying hareupan anu hayang tarung mah. Apanan kitu Bah Madun. Hasok bawa gondeng awing bah. Bah Madun neuteub ka Saraswati bari terus nyarita. Kumaha ieu Nyi Mas? Tuang raga kitu geuning nyariosna. Tacan oge Saraswati ngajawab harita ti jero kamar kaluar Sirawing lempang jajari jegan bari dua leungeunna ngayap. Kituna teh da puguh parona peureum.
bet jadi tebedati anu ngalindur we. Hayu awing gondeng keluar Bah Madun. Apanan aya nu nitah kudu keluar. Keun we sanajan bari sare oge apanan teu naon. Hayangnya hawe dipanggihan ku awing. Saraswati nyamperkeun nyekelan leungeun si Rawing anu jadi salakina. Merhatikeun kayan si Rawing jelas parona peureum. Dina kaluar asupna napas oge jelas si Rawing teh masih dina kayaan sare. Kang Rawing, sadar Kang Rawing, rek keluar kumaha Kang Rawing. Dina kayaan masih kene sare kieu, make ngajak keluar sagarupa Kang. Ngalindur Kang Rawing teh. Sadar Kang, ya abdi Raswati Kang. Apanan cek Kang oge aya nu tah keluar apanan kudu disampeurkeun. Keun we atuh bari sare oge teu naon Raswati. Apanan mun teu digondeng mah apanan rek terus keluar we sorangan apanan. Si Rawing ngajarik jegrek muru lempang keluar. Saraswati mere isarah ka Bah Madun sangkan ngagondeng si Rawing. Atuh si Rawing harita digondeng kenca katuhu ku Saraswati jeung Bah Madun terus muru keluar. Saraswati jeung Bah Madun bisa ngabandungan kayan si Rawing. Sanajan bayi lempang digondeng tetep palona mah peureum. Malah aya kalana diselang ku ceplak jeung semu kerek nandakeun keur sare tibra. Tapi sanajan dina kayan nu saperti kitu, dina caritaan mah jawabanana teteh lah henteu pasalia. Tangke saranekeun we awing mah kana tatangkalan Bah Madunnya. Apanan bisa tambah tibra ari bari nyarane kana tatangkalan mah. Omat saranekeun awing kana tatangkalan Bahnya. Tapi jang awing buat kieu kayanana atuh ye teh. Mah nyarek ning hareupan jalma nu boga karep rek binasa. Bari jeung peureum sare kieu atuh jang awing. Sadar atuh lilir jang awingna lilir. Apanan keun wae atuh Bah. Da anu peureum mah panon. Apanan ari ceuli mah awing oge ngadenge apanan. Apanan aya nu nitah kaluar. Asa nikmat ceplak yeuh. Apanan ye geus di luar Bah. Hasok saranekeun kana tatangkalan Bah. Kunaon Raswati jempe wae Raswati. Abdi bingung ningali kayan Kang Rawing kieu. Bet mah nyarek hareupan anu jadi lawan. Bari jeung sare seperti kieu atuh Kang. Keun wae atuh Raswati. Apanan anu peureum mah panon. Anu sare mah waruga. Apanan ari awing mah henteu sare. Pokona mah henteu kudu bingung apanan. Turutkeun we caritaan Akang Raswati. Apanan beres apanan. Saraswati akhirna nangtukeun sikapna. Malah jadi penasaran hayang ngabuktikeun ngeunaan kayaan anu jadi salakina. Naon anu bakal dilakukeunana mangsa nying hareupan Ki Bontang si Gobang Rompang. Si Rawing harita awakna disarandekeun kana tatangkalan anu aya di lebah buruan imah.
Dina kayaan bari nyarane nangtung harita Sirawing dina kayaan masih keneh peureum sare. Apanan merenah hari geus nyarane kieu mah. Sok Raswati jeung Mbah Madun mah ulah deket ka Awing. Apanan kawas kieu rada jauhan. Apanan sok we rada jauhan apanan. Ningali Sirawing dina kayaan nangtung bari nyarane kana tatangkalan bari jeung panon peureum, malah sirahna ge semu anu ngulahek tungkul nanakeun keur sare harita Ki Bontang si Gobang Rompang jadi penasaran terus nyarita ka Saraswati. Maneh pamajikan Sirawing, Lin? Bener kuring Saraswati pamajikan Sirawing. Henteu kira mah. Banyak jelema anu keur molor ka waskirek sina ngalawan dewek. Hei, Rawing. Montong pura-pura molor sia. Hasok hudang si Rawing. Yeuh dewek si Bontang si Gobang Rompang anu kungsi rubuh ku si lain. Ayeuna datang si Rawing pikeun palitungan jeung si lain. Hudang sia. Lilir si Rawing. Kaayaan si Rawing mah tetep ente robah. Tapi bisa ngajawab karena caritana Ki Bontang. apanan cekuring oge apanan. Ngeunaan sare jeung hudang mah urusan kuring. Bener teu? Sok rada jauhan Raswati Mbah Madun. Apanan ieu nu ngaran Ki Bontang ku dilayanan apanan? Saraswati jeung Mbah Madun rada ngajauhan ti tempatna Sirawing. Sedengkeun Ki Bontang baca di ngarasa henteu diajenan meureunan. Ngalengkah maju ka lebah Sirawing neuteub seukeut terus nyarita. Montong ngahina ka dewek Sirawing. Manya dewek kudu tarung jeung jelema anu molor sia. Atawa siali ngarasa sentar. Geus teu nguntup ijen jajaten jeung dewek. Terus maneh pura-pura molor Rawing. Lamun kitu mah moal lila deui si lain bakal modar si Rawing. Hudang si Rawing. Atawa si lain pura-pura molor ieu teh. Apanan ari perkara paeh mah kabehanana oge apanan bakal Ki Bontang. Apanan beda heula jeung paneuri kitu. Saruap kabeh ge bakal paeh. Nah dinya ti heula kuring paneuri atawa kuring paneuri dinya ti heula. Sok we pikir apanan. Geus teu kudu diomongkeun eta mah. Setan haram jadas ya. Anggap enteng pisan ka dewek si aing Rawing. Ngajawab bari molor sia bangsat. Sababaraha taun katukang dewek jadi pacunang wibirang anu jajaten ku si aing Rawing. Tapi ayeuna dina poe ieu geus moal bisa ditawar di si lain bakal ngajampana jadi bugang di patempatan si Rawing. Ki Bontang mesat Gobang nu disoren dina cangkeng belah kencana. Gobang Ki Bontang memang beda ti anu sejen sabab waktosna seep. Waktosna baraya cakra geuningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya.
Nah gitu atuh sementawis sim kuring doradori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sageluruh piperhatosanana mios